Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kang Cucu. Alhamdulillah akan kita tepang iya teh kurang lembur sama dari lembur dari sana dari kampung. Alhamdulillah. Hari itu kampung naon kan? Kita sanding. Sanding? Nah jauh-jauh sanding aja di dia. Atau yang ke sanding mah marketing jauh-jauh di lembur kali. Sanding. Sanding nggak seperti ini aja Panglepa. Iya Panglepa sanding. Tidak ayah. Berarti sanding teh nasional artinya. Sanding mah pokoknya makan sanding mah ngabanding. Oh. Yang murah ngabanding gitu. Oh palingan atuh ngabanding jadi deukeut kan nama lagenya jadi sehati beureunya. Sehati urang Sugan we jadi sehati. Aduh Kang, tos lagi ya teh ngadamel kieu teh Kang. Aya we 2 tahun setengah. Teh baturan saprofesi lamun besok ka ditu sok naon ngaranna teh seri urang teh nya. Bisa oge disebutnya teh guru lamun aya naon sok ka dieu gitu tah. Alhamdulillah ya teh lamun di rumah tuan guru saya kurang ngomong gitu mah gitunya. Lain Kang, urang teh kan di lembur teh ka dieu nya jauh-jauh make ka Bali. Tentu kan sama pegawaian teh ayanya ada pegawaian teh. Tapi atuh make jauh-jauh urang teh sebenarnya kan Allah mah teh nyuruh kikiran gitu nya jeung deui kan dina keterangan lagi teh semata-mata Allah jatuh di setan jeung mangsa kan kurang ibadah sebenarnya. Oh, Jeung tapi ku keterangan carilah ilmu sampai ke negeri Cina eta teh Rasulullah jadi cenah teh cik versi akang eta kumaha beli kitu urang jauh-jauh ka dieu. nah ari sabenerna mah kieu lah. Lain punyanan duit, lain punyanan naon pengalaman tah gitu nya kaingan duit beureunan pagawean di rumah lo banyak. Nya loba Uli macul naonna lah aya gitu nya. Iya bener kan. Berenang dalam leungeul gitu nya aya gitu. Tapi tengah ieu teh nya. Gitu. Muncul kurang kali mah dagang benang. Jadi benang kami benang kau lah. Kali itu kadieu nang kana ngompono benernya gitu cek urang Jawa mah salah itu. Nah gitu we di namanya lah da pribados da turunan gitu. Ukur nyangan naon Sugan dengan leuwih benernya yang merubah nasib ka dieu teh. Nasib berenang itu da geuning rasul geuning nya. Hijrahnya gini kan. Merubah nasib. Tah merubah nasib. Kudu niatna beureunya nu bener teh teh karena ieu arah teh leuwih mah nya. Biarna langsung sae niatna ibadah gitu. Ya ikhtiarnya apakahan keluarga malah mandar Allah barengkeun gitu nya. Tapi itu terus aya hubungan aja. Ieu kan cenah nyari ilmu teh carilah ilmu sampai ke negeri Cina sisa Rasulullah teh. Nah make Cina eta teh kumaha cing sok versi urang ka dieu keunang teu di Bali urang. Naon eta mah sudah pegang cik coba Bali sebut negeri Cina teh. lain Cina saestuna benerna. Makanya sudah Cina eta mah da sebutna teh naon atuh Siloka gitu. Siloka susunan mah lamun ceuk bahasa nasional mah ieu da Perumpamaan gitu. oh eta filosofi. Nah, hebat filosofi. Nah, Cina Cina filosofi teh mun ceuk urang Sunda mah eta teh siloka Cina teh jeung Acina. Oh. Gitu. Jadi urang lamun ngarento teh kudu beunang-beunang jeung Cina. Cina. Jadi hasilna teh beunang gitu nya. Ayeuna urang ye. Duitna beureunya rezekina kenging. Nah, gitu. Barokahna kenging. Ilmuna terutama mah barokah. Maka lamun urang balik ka lembur. Naon tah ieu teh hasilna urang merantau teh? Tak sudah kuring eta mah teu bisa jeung. Teu bisa nu kieu teh apa merekna? Coba data Nu kieu teh apa? Orang pasukan teh itu teh. Ieu tuh daun kieu tuh. Itu apa? Tetap ilmu. matakna urang kudu ai hijrah teh kudu bener niatnya lempengkeun niat urang teh karena Allah beurna gitu. anu awalna urang kudu niat teh bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah jiran urang teh berangkat gitu kan bisa Allah teh jadi ibadahnya kan enggak pandangan dari urang teh yang merantau mah jadi lain ku harta teuing dari tapi kalau pasangannya ayeuna di lemur 1000 sakitu 03 tah kitu di balik 03 sami cuma eta teh sami teh malah mandar jaga urang-urang ka lemur aya bawaheun pokok acina teh anu tadi teh apa ieu teh budak tadi bisa dibodok nah
lobanya so kamu orang sepanas seni loba jadi budaya ngomong nah, itu bener kan aduh lain kan ai bolanya orang ngapal mesin kieu nya asa ngadegeg saluheung akang beda tina ieu tina pertukangan gitu oh mah jadi kamu kan biasa ieu ada nyamuk yang ada bagelah mantap naikkan ini cara mengkolot naik gitu yang apa naon ngaranna iya mah boro-boro kan dia ngadegeg teh ngarampan kitu ge atuh ya tapi ku itikan mah urang hayang bisa sebenarnya ku hayang bisa mah urang teh niatna urang hoyong biasa yang urang berarti makanya makanya batur bisa urang itu kan ya Mam sangu sekurang kurang tuh ada PR dulunya ada PR bahasa bodas celi itu ini tak orang kecan apa ya lu kieu sieun ya kakarana pun apa bodas celi wangi pakai wangi itu siga budak itu tadi bola paheulana kitu ngadeg-deg ai pakai salah da kulantar sieun 15 tahun mau bisa make ada pusieun teh nya urang setelah teh losok budak celi yang yakin kita teh urang kudu bisa kan bisa batur ge asana teh bisa nya jeung ayeuna mah dinya urang teh da tukang kita sebenarnya tukang ayo heula makan tukang teh nya zaman urang di lembur mah di sepuh-sepuhnya da ieu mah tukang teh budak mora enak mah mun kalau rumah enak itu tukang molor tukang molor bener tukang molor mata kalau budak urang tukang molor eta teh bener kumaha kan eta mah jadi teh kaum madesu perangkeun madesu kumaha tah madesu eta teh masa depan suram nah ulah sarawe teh misi jadi madesu mohon jadi madesu ari akang baheula di mana wae kamu kan kieu kan Kapungkur kantos di Tangetan lagi ngelang daerah Ubudnya Papayangan kantos di Kintamani nah di Kintamani kumaha di Kintamani gimana aya menurut manis jeung pahitna teh aya karasa manis tiris terutama tirisna maliwat sigana teh ngereuna nya ya aya kan di dinya mah nya jadi belum sekarang jarang belum enggak aduh coba jeruk di penting amat ikan ya kamu ya rawas kok kan di dinya mah da diisnya karena kopi itu kopi teh dirumput teh urangnya pokoknya kopi aduh tapi lagi dia enggak pun gaya gitu nya gaya pakai area ilmu nih supaya dalam sokat wah asnya tadinya ya aku kan bisa kalembur ya kayak kurang nabung lah aduh nabung tayang kerja paila ini kan dia kan cuma aku ya kalau saya banyak terkoyak hari kalau saya terbakal terberes gitu ayo dua menit orang tet kerdi ya sadayana ayeuna mau urang lain kan deui atuh hidungnya sadayana urang aduh lain jadi urang teh apalna urang ieu teh sabar teh teuing ayeuna nya tah pada sabar bener teh ayeuna ayeuna mah da sare urang wae sadayana nah nya kumaha batur kalau itu urangnya duh dalam mudah-mudahan mah tidak pusing yang penting urang mah sageur-mageur sehat ya alhamdulillah alhamdulillah ceuk aku bisa bertahan kayaknya urang teh geus anugerahnya anugerah itu kita urang teh alhamdulillah kita biasa tuang keneh sangu itu batur mah ya sama mohon eta teh nantosan eta bansos belakang sama bansos bagian bansos tadi hakan ku batur kagedengan anu beunghar geser keneh sama bansos baik kan gratis mah tuh mau gratis mah cuma nasi atah mah beureujeun tapi biasa makan dari urang biasa mah ulah lah kamu ulah sok saur agama teh urang mah ulah ieu ulah sok naon teh tomat berharap nya kitu tah kan teh kan anu iman bener-bener makan agama pi nage dijauhkeun dijauhan cenah pi maksiatna pi nage dijauhan kumaha kitu mah tah mudah-mudahan urang bisa ngarahakeun aya tadi mau aduh kita teh udah kumaha urang hirup teh malila lah sapideung deui teh keur ngabuburit urang teh
Gitu saya juga kan. Urang teh nyaba atunya marantau ti lemur teh di Tasikmalaya. Habis Tasik, itu mana ya? Oh, eta. Ari lagu mah pasti baheula eta. Oh, kakara ayeuna kenalan mah. Tasikmalaya. Tasikmalaya wae. Aduh. Tapi itu tanya alhamdulillah orang teu lobana silaturahmi teh nya. Mohon jadi loba dulur. Ai tina urang perantau teh namahan dulur. Malah mandah bisa ngaroban nasib, nama pengalaman oge, nama ilmu ngadewasakeun urang berpikir. Tanya akan baheula teh kuluk-kuluk kali itu kali. Karena ipina teh kan di zaman urang mah nya heuda. Baheula zaman kolot urang dengan sok aya hitung-hitungan kan meureun salah ngitung, salah ngitung kan kudu poe naon muka senengnya. Jam sabaraha kudu muka teh aya kan begitu sakit pake tara eta kan. Hari abdi mah terus sama. Di Angom mah di Angom. Ngan pada. Ada hari-hari sahur pananyaan atuh misalkan kudu buka usaha jam 12 penting mah kemarin enggak juri kan. Ya, ayeuna cek tatangna teh nya si Mas sugan masih untung teh di rampataran ge. Gitu nya urang teh sebatas wajar lah. Nya nya. Mun nya urang teh eta mah astagfirullah astra no. Ada istiadat, leluhur, kepercayaan, permintaannya yang penting urang mah ulah membar tina ajaran agama, pokoknya akidahnya kan. Salah bisa dipakai nya. Eta teh kan tujuan maka kelancaran sanes. Kelancaran usaha gitu. Ini kan mereka teh budaya urang teh lagi ngomong mulai gitu teh nya. Nya jelas. Jadi mukusbi tapi ulah miguski. Waras pisan eta. Aduh. Jarok tauhidna mah. Jarok bener. Ampun. Lain urang baheula kampus makali teh kana tani naon da kan sudah ngecok teh bisa ieu teh lembur. Awal kana tani mah yang paling lah sapiring seorang dia sepuh. Itu dia palawuja itu kana naon tuh baheula kan we atuh teh malah mandar urang teh pasti titik akhirna mah kalembur atuh loba pengalaman salah memang gitu. Hari ngaran-ngaran atau paling barokahnya nya saur sepuh ya kan saur abi. Anu paling barokah mah urang teh dina bertani. Dina tani mah barokahna. Aku kamu mulai naon karena lemah sari ai hati lemah teh tanu ya tah gitu ai cai teh sok urang dieu lemah cai urang kudu balik di lemah cai jadi diberdayakeun nya alam urang teh urang deui kitu nya nggak jadi ngaramekeun mun teh usaha deui lamun teh urang deui eta nuhun nah ya balik sebab kali tadi mah nya tara anu istilahkan apa borong ibu kami barokah kami nya barokah nah pada sok sali teh ayeuna moyor sok parasea wae tah parbut sae ai cai makanya kok tiis tapi panas mah eta teh watakna eta mah aya nu ka parasea urang mun dipikirkeun nah bisi parasea urang saya teh jadi sebatna teh acan ieu tasannya lah tentang sadar kuduna ngaji diri nya usaha masihan kami ada saudara sama lebih senang pikir anak animanya ya ini anak pacul ya macul penggalapan di anturan ada Roma tuh sama nikmatnya di dalamnya nagalan bendur lohor uih libat sholat lohor tenang ya tidak mulai bagi tenang paling kalau bagi tentang marantenya oh yo gitu ini saya nama ada pengen kudu pikiran lah nyata orang teh ngalanah heula melamanan karirna mah da usaha deui gurunya urang teh boga kansam tapak picang itu paribasananya terus bakal urang jaga gitu kan ya Allah iraha urang gitunya beda saya di sebenarnya mah ku sini ieu sini naon teh sini sangka beuleunya Kang lamunnya urang mah resepna teh lamun pas dina mudik dengan sakumaha macet kumaha ge resep we nya di jalan teh nya awak panasnya ngomong kabel tapi da teu karasa nya eta nya disebut berkah teh nya karena keluarga urang teh kan gitu kabar kahan rek silaturahmi itu jeung geus nepi ka lembur teh dan
Padahal orang gitu sakieu mah bolongpotna ning capek. Leungit eta mah nu kari itu teh. Kalau kan atau bukan orang kan bari lebaran ini dari istilah murid mau bari lebaran ini. Nah, gitu. Ya Allah, nyaan leungit eta teh pokona pres datang ka ditu teh nya. Capek Menang di dieu, aduh belajar teh penasaran gitu nya Kang nya. Aduh, ya anak aku 2 karung setengah ge dirinya mah iya kurang teh saya pokoknya penasaran 2 jadi karung setengah anu ngaranna mudik mah Kang saalit mahi loba tara nyesa kitu nya. Mulai mah kitu. Mata Allah. Mangga eta murunan untuk nuyeun teh alus teh heuh kitu kurang teh sakitu kacapean di dieu teh di tanggal dieu teh asa teu aya we kitu tah eta kaberkahan teh urang kaberkahan papanggieun dulu teh ya. Kolot. Mudah-mudahan we urang teh nya sing bisa mudik kitu tah amin aduh bekal itu. Kan nuhun we ya teh tadinya urang teh heueuh budayana sebutan rame teh mudah-mudahan cenah mah ilmu keberkahan dilancarkeun gitu nya. Amin. Memang sambung deui lah. Ayeuna mah darek ka ditu nyen kamari teh ya. Aya ieu aya ukur cenah. Itu sudah jadi itu. Allah kada ulah ukur 70. Moal. Ya ukuran 7 kali 2. Moal eta mah kontrak lagi cari-cari. Sakieu wae obrolan sareng Kang Kos, mudah-mudahan aya manfaatna. Kesalahan kahilapan ayana di manusia, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Tuang tutup wae. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nuhun Kang nya. Lagi alus pisan saling teh nya di dieu mah kotanya. Saling paling masane memang sawarna. Sawarna, ada saling sawarna. Nah, tadi ada ieu Aya naon? aya